Oh, gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh. Assalamualaikum. Dama. Ujung subing. Bu. Wede. Damang. Alhamdulillah. Alah. Di dia. Pulang. Ibu-ibu tong sarentil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahilladzi anjalal Qur'an hudalil muttaqin hudalin nasi wal bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kudrat jeung dirodat Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haflah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah anu barokah. Kuwidi sareng takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing dicatat jadi amal kasolehan pikeun sampereun jaga di yaumil akhir. Para asatidah qori-qoriah mubalik-mubalighah hormateun simkuring guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuh lemur Bapak Kades, Bapak Kadus, RW, RT, BPD, LB, Tur LPMD. Ibu miwah Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan. Kalayan hempak merbayaksa rekep dendeng papak sarua. Moal deuk ngabeda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wanci nu kiwari ngariung mungpulung ibu di ieu tempat. Gaduh maksud nu dituju boga maksad nu diseja. Nyatana rek pangaosan. Muga-muga pangaosan teh sing alus pangaosna, pangajian sing hade pangajianna. Dan ngaran kahirupan mah tong ngarep-ngarep urang di ajenan batur, lamun urang teu bisa ngajenan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur, lamun urang tong teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur, lamun urang teu bisa ngahormat batur. Batak jalma nu alus teh nyatana jelema nu bisa silih hargaan jeung batur. Jeung ulah sok goreng jeung batur da sakieu piruh mah keukeuh butuh ku batur. Ibu miwah Bapak sadaya nu hadir di ieu tempat kabehanana ge hayang meunang barokah hirup. Dan kadang-kadang urang mah barokah hayang aing ngarti teu pati nu akhirna neangan barokah teh sok salah jeung sok gagabah. Nya naon atuh nu disebut barokah? Nu disebut barokah mah al barokatu huwa ziyadatul khair. Nyieun alus hasil alus. Jadi nu disebut barokah teh kasimpulanna mah lamun ibu nyieun alus hasilna ge kudu alus. Ayeuna ieu pangaosan alus. Naon atuh hasil? Kadang-kadang engke ge ditanya ku salaki ti mana dieu pangaosan, naon hasilna kitu Jadi lamun bener ibu pangaosan hasilna alus, larapkeun, tumerepkeun, sumerepkeun dina diri, rasakeun ku rasa sorang. Anu pedit bakal bager, nu goreng jeung dulur bakar akur, nu sok pasea jeung tatangga jadi tara. Tah eta teh ladang kabarokahan pangaosan. Lamun pengajian anger malam Senin, malam Jumaah, malam Sabtu, tapi kasalaki cacakar wae, jeung dulur teu akur wae, jeung tatangga pasea wae, ceuk batur nanaonan kitu wae. Jadi barokah mah al barokatu huwa jadatul khair. Kadang-kadang ibu lalajoan ku ibu ladang tina kahadean teh hasilna mah lain hade, tapi sakapeung mah ladang tina kahadean teh hasilna mah ujub. Geus tahajud tutunuhan poe isuk dah hayang ditanya. Batur memacul ieu mengebedug, sia teh mah heuai.
Peletuk ku batur ditanya kunaon, mana jiga nu tunduh tahajud atuh. Nah, tina hade jadi ria. Jalma barang bere kasasama nulung nu butuh nalang nu susah alus kuduna. Naon hasilna? Hasilna mah hanya sebatas kadang-kadang hayang diaku batur sebagai jalma anu bager. Maka ieu teh ngaranna ria disebutna. Mata cek ilmu kolot baheula nu kuring-kuringan di jero kurung. Naon eta? Korong. Tah korong mah leutik rujit mincinit ngan pikageuleuheun. Dandan seteker kebek make up dipake blush on ongkoh nongtot tina irung datatangna sudi ngadeuketan. Naon tak korong dina ibadah teh heuh bengok ria. Tahajud acan tapi status geus murudul OTW tahajud lagi wudu lagi sujud kos nu gelok gitu bang. Geus barang bere ka fakir miskin jepret foto alhamdulillah parantos santunan. Nah batur kudu bilang wow gitu. Boga kongkorong diomong-omong 30 gram ieu teh geuning ayeuna mah mahal 1.400.000 kumaha ceuk nu sangsara saha nu nanya. Ladang pengajian hasilnya hanya sebatas bangga diri. Timarana ngalut ngaos teu cara maneh. Eta nyebut teu cara maneh na nu piomongan. Matak nu ngaran hirupa kade. Lamun setan teu sanggup ngajadikeun ibu jadi jelema jahat, maka setan bakal neangan cara supaya ibu jeung kuring jadi jelema ria dina ibadah. Jelema nu ria dina ibadah lamun keur loba batur dibaca Al-Baqarah. Keur sorangan qul huwallahu ahad we. Sabab jelema ria mah ibadah hayang ditempo batur, hayang diirikan batur, hayang dicatat batur sebagai ahli ibadah. Maka ngalawan iblis lain ku Quran, da iblis mah geus wawuh Quran. Ngalawan iblis lain ku ka masjid, da iblis mah ahli masjid. Ngalawan iblis lain ku kahadean, da iblis mah geus hade. Tapi ngalawan iblis mah hiji anu teu sanggupeun ku iblis dipigawe adalah tawado hirup. Jalma nu tawadona batur bakal dianggap leuwih alus batan urang, batur leuwih hebat batan urang, batur leuwih keren batan urang, sehingga dirina bakal mampu ngajenan jeung ngahargaan batur lain musafir hayang dihargaan batur. Well, hargaan batur. Nah, dan nu ngaran hirup mah eta kuncina atuh. Sok lalajuan ibu kuring. Aya merek ku ustad. Nyapek we dek ngomong heueuh kita moal ngadat atuh. Nah, calana biasa, bajuna baju biasa, ngomong ge ngomong biasa. Nah, nana gerhana teh manusia biasa. Lain anu datang disambut disurakan, disuitan ada lain japati. Biasa we. Nah, kuring teu boga surga, ibu ge teu boga surga. Hayu atuh urang teangan di mana eta surga? Dina hate ibu masing-masing. Saritana urang ngadoa ka Allah, ya Allah paparin abdi kasayan, bubar ti masjid lamun ibu hayang hade, batur butuh pek tulung, batur susah pek talang, fakir miskin pek bantuan, budak yatim pek tulungan. Bener teh doa teh ya Allah abdi paparin kasayan, eta loba kahadean mah tinggal migawe. Ari di masjid jika nu heueuh ya Allah paparin abdi kasayan, bubar ti masjid, bibir ngacampling, ngomongkeun batur, memeh nepi ka imah ngocorot heula di tatangga, kacau. Nu akhirna lain kahadean, nu aya ge dicabok batur. Well. Tah matak nu disebut barokah mah al barokatu huwa jadatul khair. Mun salat alus, maka ladang salat teh kudu alus. Kadang-kadang sholat alus, rukuna, sujudna, bacaan sholat alus, tapi naha loba jelema nu nyeri hate ku bibir urang, loba jelema nu ragrag darajat ku lamei urang, bacaan sholat alus tah hapi naha kaluar tina bibir jadi goreng. Wal nu jangkung disebut aduh ima awak teh jiga taraje ngaledek. Wal jelema montok betekok beri pondok ieu teh awak atawa son. Kumaha itu nyokot pager jebro di kana tarang urang jadi batur neugel urang teuing kahayangna bongan bibir ngaledek wae batur maka hakikatna ratu moal ngahukum raja moal deuk nyiksa nu ngahukum lintang ti amal jeung perbuatan dirina sewang-sewangan. Sanajis-najisna anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalau make tanuh tapi najisna baha manusa mun nyerikeun hate batur leungeun pantal apa padeukeut hate hujan seumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur.
teuing well buah anu well-wellan kitu keneh. Maka doa teh kudu dijawab. Ya Allah, salametkeun abdi lahir batin dunia akhirat. Ulah poho kana eusi doa. Lakukeun lamun bener ibu hayang salamet. Bibir ulah nyaritakeun kasalahan jeung kagoreng patutan batur. Panon tong dipake papolotot ka batur. Ceuli tong resep kana gosip. Ngalengkah tong kana salah. Lurus banglus lalu gina jalan gede sasapuan. Dunya ge badi caang, akhirat ge bakal mantuan. Kunaon sabab? Salametna eta ti Allah geus disadiakeun, tinggal urang migawe. Nah, bener. Ayeuna ibu yo dijori jilbab. Cantang tuh jilbab ieu mah kana kasalametan. Nah, gumantung akhlakna lah. Da jilbab ieu mah ayeuna we meureun pedah rek pangaosan. Teuing palebah lalajo bajidor. Teu apa kuring. Nah di mana tuh jilbab nu matak mawa kana kasalametan? Sok pake eta jilbab syariat Islam kudu wajib, tapi kudu bareng jeung hakikat Islam. Hakikat Islam ibu di jilbab, sing bisa atau di jilbaban panon bunian, bibir bunian, ceuli ge bunian, ulah jilbab badak popolotot kasalaki, jilbab gede kana gosip dumdak dengdek, jilbab ngaguyupuk tapi teu kaur batur nyieun kasalahan, bibir urang ngagogoreng kasalahan batur. Di mana eta jilbabna? Karek samet sirahna can munian sakuriling bungking nu aya dina sirahna. Bener. Maka hakikatna 24 jam setiap manusia teh akhlakna teh perilakunna teh adalah salat. Tina bacaan alus wajhatu wajhiya lilladzi fataros samawati. Naon makna dina hirup sing alus ya omongan ulah nganyerikeun batur. Ulah ngaragrageun dariat batur, komo beditu namun ngahina batur. Ieu nu disebut barokah teh geuning aya hanca garapan pikeun nembongkeun kaalusan sabada urang milampah. Lamun ibu barang bere ka tetangga jeung ka baraya batur teu nganuhunkeun keun bae. Da nyieun kahadean mah lain ngarep-ngarep dinuhunkeun. Nyieun kahadean mah geus sidik dicatet ku Allah taala yen urang teh jalma hade. Geus we cukup urang jeung Allahna teu kudu bebeja ka batur. Ti marana ngabring tos santunan. Asa teu kudu gehel. Bener ya. Bawa kana kesimpulan, Pak Kades boga jabatan, hayang barokah tina jabatan, kuring jadi mubalig, hayang barokah tina kamubaligan, tukang dagang, hayang barokah tina dagang, ibu pengajian, hayang barokah tina pengajian, bapak ustad tos ngaos Quran, hayang barokah tina Quran, urang sarakola menang ilmu, hayang barokah tina ilmu, dina pagawean ayana barokah. Tukang dagang menang duit sengsarkeun sautak saeutik teuneun kana koropak masjid dagangna boga barokah naha nambahan kaalusan. Pak Kades selaku kades jabatan pamere ti rakyat pamere ti rakyat teh kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi kadesna teu angkuh teu sombong teu adigung teu asa aing malahan jadi kades jadi pejabat teh bakal melaan rakyatna. Aya nu hayang ngalahirkeun teu boga duit ongkosan, aya nu gering teu boga duit bere, aya budak yatim teu kasakolakeun sakolakeun, imah butut warga omean dipikir-pikir lamun nepi ka dinya da teu sudi jadi kades teh. Nah, apa contoh pejabat anu nya pejabat mah Umar bin Khattab. Anya celangka tiap lawang, init-init ka tepis piring, koceak budak ngadengek, ungah kunaon budak ceuri. Hoyongan tuang Umar, ngan teu boga naon-naon, naon eta nu dikulub batu. Nyurucud cai panon Umar bin Khattab, ke dagoannya dagoan, nasaha pamimpin anjeun si Umar, bari ka Umar teh. Andai kata kuring nana gerhana ulin ka ibu, bu, kunaon nangis, gaduh sametan. Ka mana? Ka Bang Emok. Terus naha ibu ceurik teu kabayar. Ceuk kuring teh aya Pak Ustad kenal, sareng saha ibu kenalna jeung si Nana. Nah ibu nyebut si Nana, si gede wadul, ayo omong sok nulungan, ayeun caduna bebeakan, dan jigana ku aing moal di bekem jelema kitu. Umar bin Khattab digogoreng hareupeunana, sugan lemek, sugan nyarek, ngadon nyurucud cai panon nyuuh hampuranya.
leos indit ka kantorna mawa gandum 60 kilo lempang 6 kilo cek sekdes nate kukuring we Umar ngajedog maneh pamingpin lagi kuring maka dorakan lagi doraka kuring lain doraka sekdes matak talun jadi sekdes dorakanya digotong dipanggul dibawa 6 kilo mawa gandum 60 kilo gubragen nanya pan rakyat saha ari anjeun sabenerna kaula adalah Umar. Khalifah kuring pamimpin kuring nuhun Umar. Ayeuna Pak Kades lamun deuk nurutan wah bihung katurutan. Lempang 6 kilo mawa beas 60 kilo tong make ojek lempang. Insya Allah paling jadi kades 3 poe nah potong cangkeng. Isukna gejug langsung gonukeun cenah warga kabeh pahancip. Deur 4.000 jelema di lapang pidato pan bapak-bapak ibu-ibu ti samet ayeuna kapayun abdi rireun janten kades naha geuning jangar. Kunaon make jeung pada hayang boga jabatan teu wawuh kana tugas jabatan nu sabenerna. Nana gerhana ge yeuh teu hayang jadi ustad teu hayang jadi mubalik. Naha sabab kuring wawuh tugas mubalik teh kumaha. Warasatul anbiya pewaris para nabi ngadidik bager panana gerhana mah pedit keneh nabi ngawariskeun tahajudna unggal peuting panana gerhana mah hees keneh nabi ngawariskeun bager kurumuy aya tetangga ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk geus disair dibikeun cobian nana gerhana uji lo ka Cimaung ulin nyeun saung handapna aya balong brek 2 kintal dan nepi kana ayeuna mung kasemahan nah kabeh semah hayang nguseup wae lauk urang digubuk ku si eta memelak urang ngakan si eta kuat aral ibu otak lamun aya para kades para camat gitu camat Banjaran Pakasta camat Pangalengan camat Cimaung Padudung duh ka camat teh dieu lamun ameng Kasim kuring wayahna tong ngagubuk jajeun. Nah, aya nu beureum Pak, beunang ku camat Banjaran Pak, gebeg beuk cing teh. Kahayang teh da lesot deui. Matak isukna teh nelpon jeung Pak Kades Umat ti Pasir Mulya. Tah rek ulin deui poe cenah poe Minggu, alah cing teh hampura sibuk. Berarti ku ibu simpulkeun nana gerhana teh, can meujeuh disebut ustad, can meujeuh disebut kiai, can mojo disebut santri. Matak nana gerhana adalah manusia biasa anu ngomong ge ngomong biasa baju ge baju biasa. Matak sifat ibu ka kuring entong nganggap luar biasa biasa tapi ka teu kudu bade ngaleueut naon nu aya we bade cai naon atuh nu aya we teu kudu mewah-mewah teuing disambut datang na geuning tola'al badru alaina alah cing teh euy da ibu-ibu ge merentah selfie abdi mah dina jero hate na ari urang saha mun wakil bupati onaman rada meujeuh gitu bupati datang ka dieu ibu hayang selfie jeung bupati rada wajar da pamimpinna ari nana gerhana saha kuat repot wayahna pe ustad selfie heula nya ngesang nya bokel kumaha ceuk euy pek lebok nya ah Pak Kades barokah jabatanana dipake mere panyalindungan ke rakyatna nu deog nu sengkong nu bodoh nu moloho nu jahat sekalipun jadi kades mah da keukeuh berat atuh nu kitu nu kieu nu nyoblos teu nyoblos tetep rakyat kuring kan rakyat kuring matak hampura ya ieu nu hadir datang ka dieu Pak Kades basa nyalon nyoblos ka Pak Kades kabeh teu mun coret Pak Kades tina BLT hiji tah dua tapi Pak Kades teu kitu tah di dieu disebut barokahna jabatan teh eta jadi mubalik kudu barokah jadi mubalik mana bukti apan bebeunangan geni apan Rasulullah mah nabi beres ceramah dibere domba di tengah jalan aya nu menta dibikeun ku nabi dibikeun coba nana gerhana ayeuna aya nu mere pegat di jalan dibikeun moal alus udon hirup teh teuing buat dibikeun tapi pan ibu teu percaya lah teu percaya ustad maunya pamer dibikeun deui
nya anggap we itu kesepakatan jadi jelas moal didikeun matak susah matak nu ngaran hirup barokah umur kumere manfaat ka batur ulah pernah umur urang tatangga nyeri hate ku bibir urang ulah pernah urang boga umur dulur nepi ka teu akur ulah pernah urang boga umur di alam dunia boga jatah tapi loba jelema nu nyeri hate ku sikap urang cing barokah umur teh artina mere manfaat ka anu sejen jalma nu panghadena adalah jalma nu bisa mere manfaat ka diri anu liana kurumuy tetangga boga pangabutuh mamanawian budak nuju sakola teu gaduh acis pira kadar 150 ceuk ibu teken bae maneh tong loba omong yeuh bayar heula di saha we ayana hiji itu ngeunah kadua urang amal katilu sakola budakna ge jadi salamet ieu mah da bereh henteu ceramah 2 jam setengah mamanawian gaduh acis 150 matakna ceuk urang oge ari buka duit teh tong dikoncar teuing segala dibeli tak kieu pan karasanya geus 2 jam hampura moal mere urang ge boga bubutuh da genok atuh ibu teh kira-kira deuk mere pek gera bere kira-kira moal pek gera omongkeun menta hampura ulah ngategeunahkeun hate batur heeh barokah ilmu kunaon barokah ilmu kumigawe ari ibu uninga bahwa ibu teh boga ilmu yen kasalaki kudu hormat uninga cikan kanyataan nya juga bereketekan da apal urang eta arapal ibu teh ilmu teh kasalaki kudu hormat kudu nyaah mun dititah kudu daek pan ari istri anu apal kana kadaekna mah hayang dititah teh saha eta Siti Khadijah menepi kalamun teu dititah teh menta hampura ya Rasul bendu ka abdi nepi ka timiwarang jisim abdi Siti Khadijah jadi Siti Khadijah mah hayang dititah talamun merek ieu jiga mumul dititah istri soleh mah keur tunuh dititah ngadak-ngadak buringas talamun ieu mah keur buringas dititah ngadak-ngadak sing rumah sare bukan rek mana mah nya sare atuh wayah kieu mah 9:30 lain lalajo Persib wae bal lebok kadinya can listrik geus nitritan anger nu geus mah urang da mana mah ngebul wae eta teh deuk sare tapi nggak cobrol nyarek naon lain pang nyuhkeun kopi aduh dapur jeung maneh teh deukeut maneh kokon ku sorangan atuh ngiriweuh kawas belana sia mah teuing cicing deuk sare kitu ari ongkoh sare ari simut di bedol ayeuna dina dada hurung naon nya rarumasa HP bari dina HP-na teh keur ngomongkeun saraki teh keur curhat jeung tetangga sapotong apal ilmuna teh hayang menang barokah tina ilmu kitu wayahna gugu praktekeun sabab barokahna ilmu adalah kumigawe matak eureun ilmu didebatkeun nanaonan mah jeung kudu debat nu meunang jeung nu eleh geus sarua areleh lamun tanpa migawe da meunangna ilmu mah lain ku debat lain ku ngarasa pinter lain ku ngarasa alus tapi meunangna ilmu mah ku migawe bener maka nu kudu dirautan ku urang teh 3 rupa hiji hate 2 omongan katilu pagawean cekolot baheula tekad ucap lampah ulah waka nuding batur entong waka ngajugjug nu jauh neang nu anggang komo lamun nyeduh ka langit bisi lamokot kana diri komo lamun ngajul bentang ku asiwung da sidik moal nepi korehkeun we awak sorangan saha urang ti mana urang keur naon urang deuk ka mana ari urang saha urang manusa kudu sadar yen urang manusa ngaran manusa bener salah osok daek kedul osok alus goreng ge tah ulah nuding kasalahan batur da samemeh urang jadi manusia teh urang manusia keneh aya ngaran-ngaran manusia mah bener salah osok daek kedul osok alus goreng ge geura eureun nyaritakeun salah batur da urang ge sok salah jiga geura eureun nyaritakeun kedul batur da urang ge sok kedul jiga tuh ngalarti geuning eta Pak tapi kenyataan mah nya urang daek pangajian nuding kanu henteu si eta mah nya deukeut-deukeut ku tara datang atuh bae
batur teu datang ayeuna naker ibadah tong sok dituding teu ibadah, bahkan itu mah ibadah ge leuwih afdol, nyumput teu katempo batur, nyangu masak nyamel kurumuy salaki kumaha cek pamajikanana, bapak hapunten abdi teu acan widi bade pangaosan jadi henteu we akhirna mah meninggi ayeuna mah urang neda sasarengan tuh eta teh ibadah Pak. Ayeuna ibu ti lohor Pak, tak ayeuna teh salaki ibu teh kepelengkingan kenungan ibu gerak datang malahan geus disbrod dan itu karena TV geus nyarekan budak gitu udah bebengok pemajikan aing mah inung maneh saja ku hararese mantong da eta ustadna meureun kaset gitu balik ti dieu sangu beak deungeuna ibu datang ku salaki ditanya lila teuing pangaosan teh naon jawaban ibu? Jawaban ibu tuh udah bae beda ustadna ge telat jeung acarana ge loba matakna cek aing ge datang maneh teh ngajero bae di imah ngadon pasea lain beuteung ku kurubukan teh tadi mikir sangu aya goreng ku sorangan pangaosan nah ladang pangaosan teh gurger mata kulawa kanuding batur ieu urang ingki ka masjid urang gelemreng jubah urang gelemreng sarung cantang tu jadi ibadah lamun nilai hate kalalotor matak bersihan heula nu ngaran hate kanu salah henteu ngewa kanu bener ge henteu resep naha jelema mah teu cicing dina hiji darajat kadang ayeuna bener kadang isuk salah jelema salah pernah bener jelema bener ge pernah jelema daek pernah kedul jelema kedul ge pernah bener itu kok yono ibu itu keur katarapelan ku daek da keur ngeluhun mah yai panai keur daek mah nyangu ti jam 10 bapak mak mah bade pangaosan bilih bapak lapar sanggup pada 400 dipangngetolkeun sok we nya mak ngaos keur daek keur ngedul mah ngahaja nyangu ge jam 4 dengar disamber ku tetangga hayu ngaos alah hampura can nyangu artina paniatan panu eueuh mata rumus kahirupan omean teh tah hate innallaha ma'ana saestuna Allah teh babarengan jeung urang lamun Allah babarengan jeung urang buktoskeun atuh di mana aya bukti Allah bareng jeung urang teh di mana buktina innallaha ma'ana saestuna Allah teh babarengan jeung urang buktikeun dina gawe mun bener ibu babarengan jeung Allah dihina batur diledek batur dipitnah batur dituding batur diri keur bareng jeung Allah maha panghampura maka ibu kudu bisa ngahampura ka jelema nu goreng ka awak ibu kakara disebut innallaha ma'ana ieu mah biwir innallaha ma'ana saestuna Allah babarengan jeung urang kasigong sautik kontrol dihina sautik RT kun bari nu riweuh teh RT da uyuhan da raek jadi RT atuh ibu nu paseana jeung salaki RT kun bawa ka imah RT peupeus gelas anu RT meja potong anu RT ku RT cenah sasalaman ibu balik pakaleng-kaleng coba RT ngahuleng mikiran duit keur ngagantian eta meja tong sok ngarepot hirup teh nya innallaha ma'ana saestuna Allah babarengan jeung urang buktikeun yen Allah teh maha pangampun berarti ibu kudu asa kampura ka batur teh mun batur goreng ka urang sabodo batur geuleuh ka urang keun bae batur ngahina urang teu nanaon batur mitnah ka urang heuh teu masalah batur nu ibadahna kadang-kadang pahalana mah beunang ku nu dipitnahna bapak indit ka dieu kadang-kadang pahala mah beunang ku nu teu datang nu teu datang mah hiji teu nempo kuring dua teu ngupingkeun ceramah kuring matak jempe we si eta ieu nu datang bawa-bawa isuk ge gujrut ngomongkeun kuring Ustaz teh kitu nya teu dikopeah kitu. Coba itu nu teu datang eudeuh ngomongkeun kuring moal nempo ge henteu. Matak hakikat ibadah rautan hate. Ulah ngewa kanu salah, ulah resep kanu bener. Hirup jelema mah kadang bener, kadang salah, teu cicing dina hiji darajat. Nana gerhana ayeuna kieu teu Ibu. Anggean kieu geus mang tahun-tahun eta kieu kalakuan. Can tobat-tobat kieu we heukeun ulah dibisani antosan sataun deui nya
abdi bade di udeng, abdi bade di gamis, abdi bade di sorban, dek nyekelan tasbih. Moal ngingkig ge moal jiga ngingkig nu rusuh, edek lelentangan. Ngan lamun hiji waktu abdi diundang ka dieu make gamis, make udeng, da ibu nu bakal boga panyakit. Kumaha ceuk ibu? Alah beda ti tahun kamari nya. Jadi moal aya jelema nu salamet tina bibir jelema. Saalus-alusna pakades nyieun program hareupeun jelema nu ngewa mah keukeuh rujiteun. Saalus-alusna ibu daek ka masjid hareupeun jelema nu ngewa mah keukeuh bakal neangan cara supaya ragrag darajat ibu. Ya, kamararah cid oge ukur ngagara rosid. Ceuk nu ngewa. Mata kula coba-coba nerangkeun kealusan urang ka jelema nu ngewa. Naha bisa jadi si eta ngewa karena alusna urang, ku urang diomongkeun kealusan urang, lain eureun dina ngewana kalah kabeuki rujiteun. Well, aya urang mah da eueuh hate kitu. Kanu ngewa teh kalah diedeng-edeng. Kamari mah ngagalih motor 18 juta. Bari panor teh nempo kasih itu sugan we sakalor. Galau atuh dah. Konjina hate ada. Bener? Barokahna ieu yayasan. Abang yayasan Asa Jaah tadi teh. Umi Sajaah. Yayasan Umi Sajaah hayang menang kabarokahan ngadidik budak ibu di dieu teh RA maruk teu riweuh guru teh. Kadang-kadang budak namah teu kadidik, ngadidik budak batur we. Nu akhirna teh kadang-kadang budak batur saroleh, budak urang mah hese soleh. Heudah ngadidik budak batur wae. Ibu teh kudu ngarasakeun kacapekna guru di dieu, matak lamun dipenta udunan tong ngajerete, habanne udunan, bayar lain kitu. Dan ngadidik mah ibu di imah jangar gara sok komo budak paud atuh. Titah ngitung kalah ngalonyeng. Titah maca, sok baca. Tak ieu teh, inungna teh lilis, al ili as ucing kitu. Hak budak paud anu maca ge can bisa. Jengkel ibu teh serenkeun ka RA, pan guru mah teu bisa jengkel. Kaweng kuku undang-undang teu bisa nyintrek, teu bisa ngahoak. Maka ayeuna pelajaran ge sambil bermain, matak budak-budak guru ge miluan main. Matak paingan ge nya hikmah teh guru mah arawet ngora. Nah, kalau Pak Ulin jeung bolon. Da bener guru PAUD mah kitu guru RA. Nerangkeun rukun Islam ge joget. Aduh. Heuh nya. Ibu nu kudu ngarasakeun. Ngadidik budak ibu teh capek, ngadidik budak ibu teh ripuh, ngadidik budak ibu teh lieur. Maka hakikatna barokahna tina ieu sakola Yayasan Umi Sajaah. Ku ngalahirkeun generasi-generasi anu surti jeung arti kana kahayang kolotna. Ari ibu hayang naon boga budak. Dalam mun dipikir mah talung kene miara hayam jeung miara budak teh. Hayam mah parabna remeh di alungan eta remeh kecok-kecok dipacok jajangkar tinggal nyieun sayang ngenog sorangan kawin sorangan teu kudu riweuh neangan lebeh. Hayam Bapak tebuga udud cokot nog hayam jual ka warung tukeran jeung rokok pan lumayan nog hayam hijina ge 2000 dua batangan Samsu. Coba budak urang aleueut nu alus-alus ngenog dagangkeun nog budak da teu payu atuh. Bandingkeun jeung domba mah ngamuk hayang simut da domba mah geus disimutan. Eueuh domba ngamuk hayang selop tempo we cokor domba da geus diselopan. Budak urang sok palebah perpisahan. Saragam kudu beuteung, baju kudu hade, bekal kudu gede, selop kudu alus, heueuh nya. Atuh nalain biar hayam gitu. Ngan ku sabab ibu boga kahayang, hayang boga budak soleh, tah untungna jelema teh ku solehna, Pak. Da hakikatna mah atuh manusia jeung domba teh ngan beda sasetrip. Lamun sato mah modalna ngan 2, rasa jeung nafsu. Ai manusia memodalna 3, rasa, nafsu, pikir. Rasa, nafsu, pikir. Ibu boga rasa, nyeri boga nafsu, boga pikir. Domba boga rasa, boga nafsu, boga ngan teu gablek pikir. Mana bukti eta domba nyieun anak hareupeun umum, yai kuat jiga nu sumanget atuh. Coba ibu kudu nikah heula.
hancip kudu geus sare mitoha kudu geus eueuh kataya meureun nya teu apal eta ge beja ti camat eta oge meureun we kunaon akal Pak. Maka logika manusia adalah nafsu entong kabawakeun kana akal. Lamun akalna parem berarti nafsu nu bakal datang. Tah fungsina pendidikan teh keur mareman nafsu supaya manusia jadi berakal. Pan salaki ibu ge nalika akalna dipake mah geuning aduh ka ibu teh kuat muji. Mama moal aya nu geulis iwati bojo aa akalna keur beres tah. Dereg mah aya ka jengkel aya ka pusing. Ibu keur masak naon bagong? Allah, dianggap bagong. Ngan ibu nu ulah eleh nafsu tong bijil kajian disebut bagong, tinggal reret we aduh akang nyebat bagong berarti sabebengi teh geuning nya neng teh hees jeung jaluna. Pan jadi mikir anak jadi nanya alah mamah bagong bapak bagong ari abdi ditunjuk kedua anak begujang sesegrok kabeh akal kunaon eta akal bakal leungit ku nafsu nafsuna aya nu mana nafsu amarah batur nyeun gedong leungit akal batur meuli motor leungit akal batur boga jabatan leungit akal maka nu hayangna leungit akal mah ngagogoreng pagawean da leungit akalna datang nafsuna well matak tinggal tanya we ari ibu amak kanu nyeun gedong kunaon batur nyeun gedong jug nyeri sirah batur meuli motor jug aral batur meuli kursi rungsing kasalaki di baudan 2 poe teu bisa ditoe kunaon ai mana mikir we teh sidi poe Jumaah aya dolak mawa kursi tak becek salaki oh hayang batur meuli emas kunaon ai mana mah baeud dolo batur mah ka pamajikan teh ngaratukeun ieu mah ngababukeun kunaon cek salaki tuh tempo batur mah geus meuli kongkorong matak lamun panasan kudu tamat ibu tuh Kang kitu batur mah imah geus 2 tuh Kang batur mah kongkorong geus ganti tuh Kang batur mah pamajikan geus ganti kitu atuh sing tamat panasan akal leungit lamun ku nafsu maka lamun ibu boga nafsu tong dipaehan tong dipareuman anggur ganti amarah jadi mutmainah. Ibu amak kasalaki amarah tong dikoncar teuing bibir teh ngaran-ngaran sasatuan kuat keluar gentos sok gentos ngarah amarah eta jadi mutmainah keur amak kasalaki teh wiridan subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah insyaallah cek sakit oh mama kasurupan madak lamun keur amak teh gentos nyarekanana ulah ku ngaran-ngaran sasatuan fungsina pendidikan teh eta apa? Ngarobah perkara goreng jadi alus akal rasa jeung nafsu setiap manusia boga rasa boga nafsu boga pikir solehna budak gumantung ibu ngadidik di imah teh bisa atuh sakolakeun ka dieu heusugan we aya cukang lantaran pikeun datang kasolehan heuh Bu naon sababna tanpa pengorbanan nu ngaran budak hayang soleh rada bangga baik budak-budak mah teu kudu sakolakeun gigi soleh sorangan pret oge jeung soleh sorangan ibarat ibu cicing di tengah jalan moal aya nu nabrak nya paeh kageleng kudu aya jawaban hayang soleh teh nyatana pengorbanan ibu sok ku ibu pikir 8 bulan ibu ngandung dina jero kandungan sebulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sampai ceak sang guru brag bari ripuh ngadung teh nangkuban sok sieun bitu nya ngigir sok sieun bahe nakarak sidikan eungap dek teu eungap kumaha atuh budak di jero beuteung karek 4 bulan bengok bapak geus ena langit menerkeun kenteng keun budak mah teu seuri gada teu ngarti ari ieu bureukeuteun teh pangalaman borosot budak kadunya guyang getih raga hampir papisa jeung nyawa maot pingaranneunana melaan saha ibu nyawa ditanonkeun melaan anak bener malahan ning hese dibawa ka bidan ka rumah sakit teu kaluar wae digunting geuning krek keun ibu mah bibiri gidigan hapunten bapak mah entong deumel ngarasakeun
mungkin jeung krek waduh bari dibiusna teh henteu dibius total eta sapotong we kahandap da kaluhur mah culang cileung ibu ditempo keur ngaguntingna ge soak ibu henteu ridho ibu ridho melaan saha anak supaya keluar teu beres kene di dinya dicacag beuteung ibu dibedel jadi opat cokot budak teh jero beuteung cobian geus bapana dibius ukur sapotong raheut disuntik tuluy dijahit tong dibius da insyaallah tuh dokterna ditanya ku bapak matak moal aya makhluk nu pangkuatna di alam dunia ieu tah ibu-ibu jeung ari ibu-ibu ongkoh nyeri ongkoh capek ongkoh lungse ongkoh ngurel ongkoh sebel tapi ditanya gaduh sabiriji urang kali 3 mun ceuk urang kapoknya tuh bapak-bapak disunatan sakali jadi kapok mung 2 kali gara pecakan tawaran Pak Kades gitu bade disunatan deui mungeun kajian dibere 20 juta 30 juta 100 juta teu hararayang nah leungit modal atuh geus nepi ka dinya tong rada jero teuing pan ibu mah eta henteu patuangan sakieu hadena pelendung 8 bulan poho meuli minyak kletik heuh teu dibalur akhirna teh pan heuh geuning araraya eta orang Cina mah nyebutna teh cing kayo gitu. Ridho ibu ridho melaan saha melaan anak isad anak gede jebleh saeutik rawu ku ibu neng neleng nenggung geura gede geura jangkung geura sakola ka Bandung geura ngokolakeun indung reup budak teh kulem nu ahli di bidang eta ibu coba bapak budak ogo da ngadon dijejak jebleh wae atuh eueuh nu ngarti teh ka anak teh iwati ieu tah matak madrasah terbaik dina rumah tangga ieu tah ibu paingan ku Allah dihargaan ummaha indung kakara abuka kakara bapak ibu ini seserahan budak teu milu mawa kantong gini sate teu dituang dedetkeun kana kantong bolu teu dituang bebaskeun kana kantong ngaraku gresok kacau-cau dedetkeun kana kantong ari abdi cing teh bawel bu kanggo saha dicanak pun anak teu ngiring manehna mah seserahan ukur dahar jeung nu kitu we coba bapak edit ka ulama osok mawa kantong bara gagah we sosoranganan malahan budak nyampeurkeun ka ditu ka inung sia mung we diganggu ku anak cicing sementara mah ibu nu meunang bapak nu eleh budak nyampeurkeun pak minta cau nyokot tuh nyokot bejakeun anak kades juk da ibu mah belaan keur dihuapkeun budak ngaguak mamah abdi hoyong bilaan tina baham dedetkeun ka anak matak madrasah terbaik adalah ibu matak lamun budak leutik keneh hayang ditiung sabab ibu sok ditiung ieu mah 40 tahun teu wawuh ditiung ninina ge bucrang ditemongkeun keneh atuh da matak pendidikan terbaik adalah ibu proses hayang soleh kumaha atuh didik ku ibu, aping ku ibu, jaring ku ibu, nyeta eueuh kabisa, madrasah loba, guru ngajinaker, pasantren aya, pinuhan orang Arjasari teh. Orang Patrol Sari, masantren teu kudu ka Tasik, masantren teu kudu ka Garut, masantren teu kudu ka Sumedang, pasantrenkeun we lamun memang di dieu aya pasantren, pinuhan ku urang dieu, pasantren di dieu, majuna ku urang dieu, santrina orang dieu, guruna ge orang dieu, majuna ge ku urang ya mah pun anak mah alhamdulillah di Tasik ai pasantren di dieu eueuh jelmaan nepi ka bangga ku batur hirup teh tong bangga ku merek batur bangga mah ku merek sorangan ai bangga ku merek batur teh pan urang teh jadi loba panyakit pan baheula mah nya nyangu oge see hawu kemprong geuneuh bulu irung teh nolol beuy harideung di luhur make aseupan beres tina aseupan tamplokeun diakeul tuang bari tiis eueuh penyakit diabetes naha seungit eta sangu tina aseupan bijilna pan gentos ku bangsa batur Magicom aya tina Magicom teh apa tina besi tina aluminium asup hawana kana sangu
Jadi dina sangut teh aya zat besi dituang ku ibu. Lumayan teh ngalahirkeun kana diabetesna. Da sanggeus aya miji kom aya penyakit eta mah. Matak anu garaduh piceun ka ditu. Mata kolot balam palanyang umur jalalagjag sararehat nah caranya nguwai geus hade. Yo coba ayeuna aduh ayeuna baheula mah ayakan boboko kan aya mah digarentos ku merek-merek nu hararade ayeuna sidik geus apal musuhna jantung teh es mata kolot balam kacadunakeun barang dahar es pan ayeuna budak geus esrot barang dahar kolot baheula jonge jotang babadotan pucuk sintrong jarang jag we awakna teh nu ayeuna pan hamburger matak paingan penyakit babari napalnya sumberna kadaharan anu kurang dipasokna ku bangsa deungeun bari urang teu apal kumaha nyieunna matak ya urang balik ka kampungan yuk gerasa ku ibu moal lieur teuing hirup teh lalakon budak soleh teh kudu mere contoh ti indung jeung bapana nu kumaha atuh budak soleh tah cek bahasa Pak Asep Sunanar ti Jelekong Sabta Mustika Dharma Buana teng 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 ya Sabtanira ya teh guring teh nerangkeun budak soleh taboga ciri ya Sabta nih pengajak seri hese aduh Sabta 7 mustika jimat dharma kahirupan buana alam dunia budak soleh teh nu boga 7 jimat dina dirina wani di patrol salima kuring ngomongkeun jimat mun teu batur teu wani sok aya nu ngacung abdi cenah gaduh 7 jimat mana cenah cenah sakeresek naon sing teh batu ali sing kada lain eta nah cing teh batu ali disebut jimat sakti palebamana saktina 14 mulu sok dimanian cek hate lamun bener batu ali sakti manian entong dimanian ku urang cenah mani ku sorangan gorolongkeun atuh cing teh bah kawalungan palid cenah ai maneh manya aya nu sakti palid cing dari abah ngaibakan batu ali abah tos ibak teu acan batu ali pangheulana paingan batu ali seungit ari abah mulia mana batu ali jeung urang mulia urang nabet ngamulyakeun nu kitu patut pek bae dipupusti ngan teu meunang dipi eta da jimat di dieu mah lain jimat eta atuh jimat kahirupan jalma soleh budak soleh kuring soleh lamun boga 7 jimat dina diri Sabta Mustika Dharma Buana ari Sabta 7 ai mustika jimat ai dharma kahirupan buana alam dunia tah nu soleh mah boga 7 jimat dina dirina ngitung ti hiji nepi ka 7 ji 2 3 4 5 genep 7 mun ku Inggris 1 2 3 4 5 6 7 mun ku bahasa Arab wahidun isnani salasatun arbaatun hamsatun tisatun sab'atun lamun ku bahasa Sangsakerta eka dwi tri catur panca lasta sabta lamun ku kolot baheula jing buang geong tanu unsal ngaran peo tek tek berwek gejreng ngitung kolot baheula jang ngerasa kola sing luhur ngarapunten berwek salapan gitu. Siapa hitung jing buang geong tanu puncal ngaram peol tek tek berwek tuh salapan genjreng 10 mun cireng 11 meureun 7 jimat teh air angka 7 sakti langit sab'ah samawati 7 lapis langit bumi 7 lapis bumi aki-aki bedegong 7 hese jodoh mandi di 7 make kembang 7 tuh nu ngalaman mah arapal nih eta angka 7 nyanaon atuh angka 7 orang Garut ngajarkeun rayak-rayak calung angklung dog-dog reog tabaheula sok aya rayak-rayak rende berem rende hideung eta rende kalau kaseuseurian sing tamat sugana jadi sinden atuh rende berem rende rende kayas beki nineng lawas ka edanan sok ibu nyanyi abdi musik rende mung patung ayeuna naon ge pan ngarah ngeunah musik jeung nyebuh anu 70 tahun ka ditu pasti apa mun budak ABG biheung apaleun rayak-rayak nyahona teh lain rende rana we
entak lamun di tetangga lagu teh sok sinten nyanyi randa berem randa hidup randa borong randa hidup nah cinta bagi jeung aya randa hidup randa berem randa embong pak tung pak dong embong pak dong pak dong aduh dong pak dong tung pak dong debak bang dong keren ya teh latihan tapi alus sih eleh terus dioyang lah Berlin sadah eleh nah pan ku alat abdi mah ku bibir naon maknana eta mah zaman Jepang zaman Belanda reuneu beureum reuneu hideung teh supaya Jepang teu ngartieun da eusina mah nu tuju siap nu tuju cager bager bener pinter eta singer jujur tur tabeunghar eta cager bager bener pinter singer jujur tur tabeunghar eta cager bager pinter singer jujur tur tabeung cager bener sing jujur tur tabeung moal aya pengajian juk langsung hafal dia kan bae di dieu mah tong dihafalkeun ngan bubar teh kuring yakin ngarapalkeun di jalan cager bager datang ka imah salaki keur lalajo TV ceuk salaki ti mana bieu mah pangaosan menang ilmu sanu ngomongna nana gerhana menang ilmu eta ibu juga ipongan sedik salaki keur lalajo TV juk caburu bogut kumaha ceuk salaki eureun mana teh istighfar balik ngaji jadi gelo ieu mah hanya sebatas metode di dieu nyanyi sote cager bager bener singer jujur tur tabeung cager bener pin sing jujur tur ta keren dia pengajian asli juk arapaleun jamaah euy tah nu soleh teh nu boga 7 jimat lamun pakade soleh akurkeun jeung 7 kuring soleh akurkeun jeung 7 ibu soleh akurkeun jeung 7 bu camat soleh akurkeun jeung 7 bu kade soleh akurkeun jeung 7 kabeh pedomanana 7 cager bager bener pinter singer jujur beunghar eueuh pi omongan hirup cager lahir, cager batin, matak hei para pemuda, wayahna awak teh lebar, keur mah cager tong sok digeringan, kunaon, ku AO, arak, whisky, donal, brandy, heroin, morfin, ganja, nafja, nepi ka apalnya, nah, mun mangi botol, sok dibawa ka imah, tuh deuk sare apalkeun. AO, arak, whisky, donal, brandy, heroin, morfin, ganja, nafja, ampun ya Allah. Nyata cenah akang mah parantos nginum nu kitu teh keun bae nu geus mah da moal bisa biolikan deui ngan ayeuna ka hareup wayahna eureuna nah ngajangarkeun hulu tapi bukan aya lala judang dut soloyong ka ditu soloyong ka dieu ari abdi taramonis pinarakaeun cing teh di kaleng we hayang cing teh rokok odo cenah ustad minta tobat cing teh lain da tobat mah urusan maneh hayang rokok siap cenah tah cing teh ulah cicing hareupeun panggung bisi ngacaukeun dari ditembak polisi wirang kolot ka mana atuh cenah tah urang ka masjid cing teh hayolah tungtune urang mah ka masjid da nyaah kanu kitu cing teh sareah di dieu siap goler jam 10 ai HP-na HP Nokia ari HP Nokia pan lamun di WA atau lamun di SMS teh kitu sorang teh dug disangka dulang nah ada kajerkeun lieur sirah adan jam 10 calengkeung teh Allahu Akbar ai kuring deui kasar ngomong cing teh sia mah belegug teuing adan lohor jam 10 teh aya sia aya belegug asup kana mik breng teh DKM datang kades datang kabeh rakyat datang saha cenah binu adan make bebelang wah cinta gara-gara maneh tah adan make kitu penistaan agama cek DKM teh nah ada si ieu mah cicing cenah tad kira-kira teh wani mah ku urang dihanca cenah jeung kades-kadesna cinta ari maneh belegug sia teh ka kades cenah hei cenah kades DKM jeung rakyat maraneh mah garelo cenah kitu ke abong nu kitu
Cinta iman yang wani-wani teu nyebut nu gelo, deuk teu gelo kumaha cenari urang adan jam 10 der ka masjid ari DKM adan lohor areueuh nu ka masjid. Dipikir-pikir bener si eta ada tuh. Piraku ieu masjid adan lohor kudu jam 10 nya. Heucing teh eureunnan maneh teh kana mabok teh ulah. Lah cenah urang mah sidik mabok ge aya nu diinum heroin, morfin, ganja, napja, ngeplay bro. Nu di luhur mah cenah euy tempokeun ku maneh nu di luhur. Mararabok tapi nu teu puguh nu di arinum. Dipikir-pikir bener deui. Cing teh ah kumaha maneh eta mah da alus. Cager lahir cager. Loba jelema cager lahirna gering batina. Batur maju usaha panas. Batur meuli sawah ratu. Batur nyen gedong aral. Cager lahir cager ngan batin gering. Ngariung jeung urang, dahar jeung urang, ngaroko jeung urang, bubar satukangan urang. Urang nu goreng ku si eta. Nu kieu Pak gering batina panas ku awak urang. Well. Jit tah cager lahir cager batin. 2 bager. Mun salaki ibu geus bager moal tik-tikan, hayang boga salaki nu tik-tikan. Nu tik-tikan geus. Mang ka mana? Meuli pedajang. Nah teu nitah pamajikan, teu sudi teuing kamari ge pamulangan 1.500 teu balik deui. Yey. Mun di dieu aya salaki kitu geura tobatkeun jadi salaki teh. Nepi ka tik-tikan balanya aku sorangan, masak sorangan. Ai pamajikan tugasna tara diserean duit. Waktu dahar. Yey. Horor ya ameuh. Daek ibu boga salaki nu kitu. Mung. Nu soleh mah bager. Artina bager teh batur susah ditalang, batur bingung ditulung. Bager parentah agama, cager bager tilu bener. Bener cek hukum agama, bener cek hukum dari agama, bener cek hukum adat, bener cek hukum kewilayahan. Tah ayeuna nikah nu bener datang ka KUA, dijil surat nikah. Nyeun NA ti RW jeung RT, dijil surat nikah, init ka hotel, ditanya mana surat nikahna, ieu tah berarti aya anu kurang bener nikah sirih. Bisi aya ibu-ibu yo nu nikah sirih, hampura budak moal asup kana kakak, salaki lamun deuk kabur bebas. Yai. Nya, dan nikah pertama mah enjoy, tah nikah nu kadua nu teu pati enjoy mah. Nah, sieun disusul ku nu kolot. Kata kade bapak-bapak nutu kami. Nikah pertama mah diabring-abring seserahan pede diuk ngareneng. Coba nikah kedua jago udah hayang ngareneng. Aya tetangga ge, "Hei, jangkrik bos." Cager bager bener cek agama, bener cek negara. Mata urang teh kudu ngagugu teh kadua, hiji kana agama, kadua kana negara. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Gerak gugu parentahan Allah, gerak gugu parentah Rasul, gerak gugu parentah ulil amri. Saha di dieu? Pak Kades. Saha di tingkat kecamatan? Ibu camat. Saha di tingkat kabupaten? Buat teu wawuhun. Saha? Pak Oba. Nah, Pak Oba mah geus lila eureun. Saha ibu namina? Wah, cilaka ku teu wawuhun. Mangkana di video. Saha ibu Bupati Bandung teh? Hah? Kuat juga Kak Adi Dadang Supriyatna. Pak Haji Dadang Supriyatna. Saha wakilna? Sahrul Gunawan. Pantes teu Abdul mun ngareneng Sahrul Gunawan. Tuluy nyalon bupati. Pantes. Heuh pantes ngan meunang mah moal. Da lain ku pantesna ku meunangna. Bener. Asli kita. Mata hirup begitu kene lurah teu kudu riweuh. Bener cek hukum negara gugu mun cek kades wayahna kudu jumsi bereng ibu teh jumsi ulah ieu mah wayahna kudu jarumsi eta rakyat ayeuna ngalawan ya kades jumsi jugue titah kanu meunang BLT wungkul keprok da rumasa kumaha zaman bareto aya gotong royong anggaran pemerintah teu kaserap da memang eueuh baheula mah sulit. Tapi rakyat gotong royong, imah butut tatangga omean ku sararea, jalan butut rajet bales ku sararea. Ayeuna mah jigana geus hese nepi ka dinya. Nah, jelemana sirik ku milik batur. Antep nu meunang BLT wungkul. Naon da aing teu kabere kitu. Matak jalan ruksak oge, jalan ruksak kalah dicokel ku si eta.
Cager, bager, bener, opat pinter. Jelema pinter, lain pinter ranking hiji, lain pinter di sekolah, pinter ngahargaan ka indung jeung tak eta jelema pinter ngahargaan indung bapak. Ibu lahir ti indung, nu ngusahakeun adalah bapak, maka ibu ge kudu hormatnya kanu jadi indung, kudu jadi bapak. Kuring ge kesarua, doa paling mujarab lain doa ibu keur kuring, tapi doa nu paling mujarab doa indung jeung bapak kuring. Otak abdi mereka ini antara ngadoa minta doa kata tangga, sieun kudu ngamplop. Cing teh mah doakeun abdi rek ka mana cenah maneh sabaraha panggung ayeuna 5. Aduh cenah 5 mobil teh moal teu heureun. Cing teh naha mama ge jeung heureun. Ho aya 5 panggung meureun 5 dus moal teu heureun kitu. Heuh teuing aslina mah da itu teh karek hiji ti Ciparai. Nya meureun nu kadua ti dieu, katilu Bojong Pulus, kaopat leuwih panjang. Naik kita kana jam 10 peuting masih kene aya di Arjasari 5 bro. Mau teu pinuh di tukang. Mangkaning tadi teh BBJ teh 5, cinta mak 5 panggung. Aduh cenanya ciri lagi 5 dus. Matak lamun aya opat teh alah pi omongeun gitu. Nah, indung geus apa 5, lamun aya opat hek ti dieu teu mere. Abdi beudek ngomong we, hampura mah acara ti kades mah di bejaan ge dina panggung. Aya teu mere da kumaha da kitu. Ibu tuang di restoran meuli sate 20, ngeunah tuh barang dahar tanpa anak. Henteu nya, di dahar 2 siki, bawa 18 keur saha? Ingat eta ibu bari keur lapar, ingat keneh kana beuteung anak. Ari anak kira-kira ingat kana beuteung kolot? Matak abdi mah hampura di dieu Pak Kades beungeun ditawaran tuang heula. Moal. Nah, ingat ka kolot. Matak abdi merek dibawa keur kolot. Sabab engke bakal ditanya geus dahar jang parantos di mana? Oh di Kades Putrosali cing teh. Jeung naon? Mah deungeunna teh kuat loba. Wah teu mawa maneh mah kitu. Abdi moal tuang di dieu. Deuk dibawa. Hayang bala kecerakan jeung kolot. Leres? Nah, pantes eueuh kajadian urang barang dahar ngeunah, kolot mah anyuk ka hutang, urang baju aralus, kolot mah sapotong ge teu kabeuli, urang genah di gedong si gerong, kolot mah usum hujan nyarak cerakan bingung ngomea. Loba nu kajadian kitu, kamarana atuh anak. Sedih. Matak budak nu pinter ngahargaan indung bapak. Lain pinter ranking hiji nanaonan, sakola luhur, ranking hiji aya teu becus punten-punten teuing ka kolot mah eueuh ahlakan we. Bener bu, pan kolot baheula ge tara sakola tapi mun indung bapak teh kieu geuning nya. Punten mamah kalangkung eta baheula da anu geus eueuh atuh. Eueuh hareupeun kolot ngadon curhat. Puting mamah abdi di apelan malam minggu udah dicium kuat bau jigong mamah sia. Ya Allah illallah. Babengok indungna deui saruana. Alhamdulillah pun anak mah 2 minggu teu uih-uih. Situ di mana ibu? Di Pangandaran sareng ka Bogona. Reuneuh lain alhamdulillah. Cing atuh zaman edan teh tong sok kabawakeun teh. Bae pergaulan budak ayeuna mah. Kitu. Da heueuh atuh ibu. Baheula ibu ka uleman, bitis katempo balik deui, era bitis katempo cobian ayeuna. Aya budak era katempo bitis anu dibolek-lakeun. Heueuh. Matak zaman ruksak, urang tong milu ruksak, da lain zamana anu ruksak, tapi manusana geus raruksak. Matak fungsina Islam, fungsina pesantren, fungsina pendidikan supaya urang teu raruksak. Sakolakeun budak ibu ngarah palinter bisa ngahargaan ka indung jeung bapana. Cager bager bener pinter singer teh gede kadaek. Budak teh pan dibagi 2. Aya nu daek gawe tara menta, aya oge nu loba menta tara gawe. Tah budak ibu nu mana tuh? Ulah wakaseuri. Budak teh aya 2, aya nu daek gawe tara menta, aya oge nu mineng menta tara gawe. Abdi nanya, budak ibu nu mana? Oh, budak ibu mah nu loba menta cadu gawe. Oh, keun bae budak ibu. Tah budak nu soleh mah lain kitu, mineng gawe tara menta ka kolot. Ngumah wadah daek, ngepel daek, nyeseuh daek, nyangu daek. Dibere ku kolot ditarima, dina henteu mah tara ngomong. Tah eta teh kolot baheula, "Heuh ibu, buktina teh." Nya da ibu cadu ka kolot kudu kieu. Anu ayeuna kumaha ibu? Mah bekal.
Titah ngumah wadah heula atuh nyai. Cara rape ngebecos kana TV jeung kana HP heueuh nya. Heukeun bae tadi makeun budak ibu lain budak urang. Matak bebengok HP teh penggoda paling sejati adalah bebengok HP. Loba rumah tangga rujad karena HP. Matak hampura ya ibu-ibu ya lamun aya anu dipika hayang dina jero HP ya. Ibu teh beger jeung saha we. Geuwat ti ayeuna putuskeun pidorakaeun. Kudu apal kana rasiko teh. Naon boga salaki mah jeung beger deui ka teu ari. Matak abdi ge yo dina HP aya mantan ya blokiran we nu goreng patut mah. Aya nu alus mah pilih we heula. Ngan gentos we namina Lilis janten Udin abdi. Hareupeun ka Bogoh tah disada. Ah cenah itu Udin nelpon kuatna. Gebog jantung teh. Nah, da apa na Lilis. Punten Pak Kades blokir. Cager bager bener pinter singer teh gede kadae. Mata kolot baheula mentalna karuat kawin laleutik keneh tapi rumah tangga arawet sagala bisa. Ngomah wadah bisa, nyangu bisa, sanu ngadidikna indung bapak saluhur-luhur sakola cenah geuning budak awe mah anggarnya ka dapur keneh ka dapur. Matak dididik teh eta nyangu pulen nyamel hade masak alus prung rumah tangga kumitoha teh kapake alhamdulillah cenah gadumian atuh sagala bisa kadenge ku besan kumaha ceuk besan budak emang atuh coba nu ayeuna sakola laluhur umur laluhur tuluy kararawin nyangu pan gigih nyamel pangset api omongeun we di dahar eta sangu gigih ceuk mitoha teh teuteungeun gablog minantu nyangu wae kuat kebecus kuat gigih kumaha ceuk salakina wios lah gigih oge asal makan berdua bener jangan 2 poe mah naon ngan 2 tahun mau rumah sakit pinuh atuh geus nepi ka dinya matak modalna adalah pendidikan indung bapak cager bager bener pinter singer jujur teh henteu ngabohong beunghar lain luhur kuta gede dunia tapi beunghar di dinya adalah beunghar hatena lain beunghar luhur kuta gede dunia tapi beunghar hate jelema nu beunghar hate teu boga duit batur butuh pasti ditulung teu ku pikiran ku tanaga teu ku tanaga ku nasehat ketu nasehat pasti nage ku duit tah berarti di dieu diberobah Pak lamun ustad dakwahna ku omonganana lamun Pak Camat jeung Pak Kades dakwahna ku mere duitna tah lamun ibu-ibu dakwahna ku cara nyalurkeunana nu ngeunah mah ustad ku ngomong wungkul utak dia bisa budak yatim ya hayang sakola dikeun ka kuring ku abdi disakolahkeun sok kan memeh disakolahkeun ku abdi nanya Kades jeung Camat eueuh kamampuhan nepi ka mikeun ka urang teh boro atohnya nah pan urang dek beunghar lain beunghar luhur kuta gede dunia tapi beunghar batin bener ibu cacak-cacak atuh lamun di dieu nu baleunghar aya 100 jelema tong gede sabulan mere 50.000 ulah aya kana rokok kabedag aya udunan hese mun 50.000 tina 200 jelema 5 kali 2 sabaraha ibu 10 juta bikeun ka DKM pa DKM wayahna poe Jumaah kerid si miskin kerid si yatim bagi ku beas penuh ta masjid teh Pak lamun geus kitu lain ieu mah da kumaha atuh hese-hese teuing kana barang bere teh heueuh nya lo lagi nimbang emok nu disalahkeun rakyat nu salah mah lain rakyat ustadna jeung kadesna sakalian jeung kadusna jeung nu beungharna deui naha cacak-cacak kades ustad kiai jamaah pengajian nu beunghar balager teu mungkin aya na bang emok Pak naha kabeh bakal katulungan da ku sabab aya bang emok teh ku sabab teu katulungan bener asa didukung boga hutang well mun bisa mah pang-pang itu tidak boleh gitu bang emok datang ke lemur kami gitu ngalieurkeun sirah teh opatan limaan teu kabayar hiji goreng jeung nu opat nu opat hese mayarna goreng jeung nu tilu aduh jeung tatangga-tatangga teh jadi kunaon ibu pabaeur-baeur geus lila tina bang emok cenah pedah urang telat hei mun bisa mah entong ibu entong mun bisa mah nya lah lamun anu enggeus heulunasan geuwat jeung tong hayang deui lieur nah ustad lebih ka apal jeung liurna pernah mengalaman jangar geuning ada atuh bager nu kitu pira kadar budak parawan duaan bawa motor Beat gitu.
ngariung geuning limaan dikeun KTP jeung kakak tuluy nangtung aku bersumpah dan berjanji eusina lamun limaan hiji teu kabayar tanggo renteng mun opatan kitu nya nah apal pernah ngieum jeung kades hari keduaan mun bisa mah ulah Bapak Bupati Bandung ge keur neangan solusi sumaha carana Bang Emok supaya teu kaserap ku rakyatna maka lahir geuning program sa-RW 2 juta tapi can bisa KB karek sampelna naon sababna anggaranna ge terbatas keneh ya kuring oge nyieun solusi di imah teh blek we ngamodal 20 juta cing teh ka ibu-ibu daripada cing teh ka Bang Emok ka kuring we sok naramut tong make bunga ngan kudu disiplin cing teh nya malayarna nya cenah ai palebahnya mah oh kompak nah aya nu genep bulan can mayar mah jengkel mata pakades kade tong coba-coba juga abdi korban deui ampun ke cenah bulan rayagung cek ustad siap cing teh bu kalah geus rayagung ayeuna deui kamari teh panggih deui ke cenah rayagung hareup hotonyok ceuk aing cing heeh urang mah teu ngarti ari ka Bang Emok disiplin geura sok ari kanu mere solusi ku hesena bae cenah da ustad mah unggal peuting kitu si eta geura sok Pak Kades jeung Pak Camat urang ngamodal tiluan abdi Pak Kades Pak Camat keur ngabebaskeun Bang Emok Pak Camat 30 abdi 30 Pak Kades 30 80 umumkeun sadesaeun bilih aya nu berjanjis rireun ka Bang Emok mangga sumping wae ka desa sapoe ludes Pak Kades kana pihutangeun mah rakyat di urang beli Ibu Camat bade ngiringan hayu palebah mayarna yai buat jangar abdi ge kapok ke gituan teh tungtung dari ceramah heuh sok kumaha ibu lieur urang mah cing teh jadi ternyata yang hareupan rahayat mah Pak bararingung tanya teh Pak Kades bingung ngeur raya nu beunghar hayang BLT geus da bingung teh aya dibere sieun sisirikan nu sangsara aya teh dibere si eta ngewel wae jeung tim sukses deui ayeuna teh kapaksa dibere matak balik kana agama sing bersyukur dina hirup boga harta aku yen eta teh harta ibu manfaatkeun dina agama kakara nu ngaran hirup bakal berkah soleh cager bager nah itu tadi rame enak komo nu tukang mengap-ngapan cager, bager, bener, pinter, singer, jujur, beunghar. Urang silih ilikan, urang silih temponya. Nah awak ibu masing-masing sing cager, sing bager, sing bener, sing pinter, sing singer, sing jujur, sing beunghar. Tak awak kuring kudu cicing didinya cager, bager, bener, pinter, singer, jujur, beunghar. Tos, wih. Nya wih rek ini deui. Sakitu nu kapihatur mudah-mudahan yayasan naon namanya teh ya yayasan eta Umi Sajaah sing maju sing sejahtera sing bisa mencetak generasi Qur'ani sing bisa mencetak para ulama ya mudah-mudahan berarti ibu sing sarehat Bapak Kades sing panjang yuswa Ibu Camat Bapak Camat sami sing parak milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun nu ninggalih nu dipamrih hampura anu kateda luhur saur teu ukur sabda nu teu ungang-ungang billahi fi sabilil haq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.